hentak si lain. Uluh. Anjir. Wow. Jadi harampang gitu teh. Anjir. Wow. Yang cara reungit make nu kieu teu perhenti nyusit leho. Bener dah. Nah, si koplok si teh. Baiklah bapak naonan sok ayeuna bagian si lain lawan ku si lain. Waduh, ngalalakon si lain ayeuna. Siapa tuh? Buheukeun. Aisyah buheukeun we ka aing teh koplok. Ai si teh. Terus abdi kudu kumaha ieu teh? Tah. Ganti wujud sora genti. Sora abdi genti, heeh. Kumaha gentina? Sok pikeun kokotorna anu aya dina tikoro maneh. Daemkeun. Pikeun. Pikeun. Lubor. Pikeun. Bah. Ngomong. Wah, lo itu bisa ngomong saya teh. Patrana ya. Tah, iya deuleu alus. Aduh, luar biasa Semar. Goblok bapak sia kaing teh goblok Semar we. Aduh, luar biasa Bapak Semar. Isorak kaula jadi kieu. Tah, alus. Luar biasa. Oh. Tah, ganti wujud, ganti ngaran. Saha ngaran kaula ku dewek si lain rek dibere ngaran nyaeta Sang Hyang Wirayuda. Sang Hyang Wirayuda. Sang Hyang Wirayuda. Kumaha upami Sang Hyang Wira swasta supaya kaula rada beunghar Semar? Montong goblok teh. Sang Hyang Wirayuda. Sae upami kitu carana. Sok lawan ku si lain. Ye, lawan kumaha? Itu teh jara rago. Tah. Sok. Me sarua kasaktian si lain yang dawek sarua cabut buuk aing. Kumaha? Buuk aing cabut. Oh sae, mangga. Jadi rambut bapak kena cabut, bener. Sae, mangga punten. Iya, montong kabeh goblok. Siarin dirabut, eta mah cabut dirabut. Salamar. Emangna hulu aing jukut sih teh. Sok, salamar. Oh sahlai. Tuluy dikumahakeun. Gayem. Kusilai. So, salamar. Oh, sahlai. Tuluy dikumahakeun. Gayem kusilai. Coba. Batur memere ka anak teh. Sangu goreng. Udang. Cumi bakar lobster. Mere juk, mere buuk keur dihakan. Balik, Mar. Hakan esok hakan. Jika gugu. Udah hakan ya. Geus Semar. Yang Semar goblok cetek ka teh. Oh, punten Bapak Semar. Kasaktian si laing bakal sarua jeung dewek. Jadi kasaktian kaula teh bakal sarua jeung Bapak. Oh. Upami kitu sarana yai Semar. Ambiling koe goblok. Apaan sarua cenah kasaktianana? Kasaktianana jang. Si laing bakal saciduh metu sakecapi nyata. Saciduh metu sakecapi nyata. Lamun kitu sarana Semar. Si goblok. Pok deui. Jadi kasaktian kaula teh sarua. Sarua jeung dewek. Leuleus Semar. Ayeuna. Karasa ngebina-bina teuing sanyingkahan keur jadi anak. Yang tong dipake heureuy yang cageurkeun moal nepi ka isuk wae sia. Balangkeun ka laut sia wae.
cerdakan kumang cager kenjang nya atuh karunya kalau damang papa pakai heureuy goblok sia kabina-bina teuing naon leuleus alah kabina-bina teuing sia ngalonyeng ka aing ampun Papa Semar kaula leuleus kaula ampun Papa Semar Semar si koplok nepi ka heureuy wae cagerkeun kaula Bapak Semar cager jang waduh nuhun leles nanti leles aing mah pabrikna goblok kabina-bina teuing lain ka aing lawan buta oh sae mangga Bapak Jang Bapak Semar jadi potong aya nu jadi penek Bapak Semar lo bating heureuy goblok siapa jana jadi gitu boro-boro saya aduh tiwas Bapak Semar Perang ajar Arjuna mayap usiksan tapi kemana rasakan Arjuna dijamak leslir kapuk kaibunan lir kapas kau jadi wah kurang aja wah can diteugeut cenah ngagoler goblok kumaha teuing sia awas Arjuna Gatot Kaca Lamru nyata di alas Tibrasara atuh ye Sang Hyang Wirayuda parang ningali kejadian naik kena tangkal kalapa ngagajleng ti luhur hayang disebut superhero pari lajag-lejeg ngagajleng tina tangkal kalapa bari ngait oge anu areleha rasakeun ieu soek bujur aing dulu ngait kana barang bang jang kana aing tong leuwih teuing kitu jang hei Arjuna saha anjeun ngaran kaula nyaeta Sang Hyang Wira Usaha sendirian bener satria ngaran cawa Sang Hyang Wirayuda Yuda Kejora urang mana kaula ti Ranca Buaya urang Ranca Buaya bener dek naon anjeun ka dieu kaula ka dieu teh nya terka bantuan anjeun Arjuna anu kiwari jadi elehan dong eta Gatot Kaca geuning ngempejana jago geuning beye gitu maneh Gatot Kaca wah hina sia wah hina Gatot Kaca beye goblok sia teh kurang ajar sia lamun beye sok pieu aing Arjuna hayang apa kana kadijayaan kaula Arjuna naon kaula sacidung matusa kecapu nyata cobaan cagerkeun kaula bener nya cager Arjuna luar biasa anjeun satria karasa Arjuna taraos Gatot Kaca ulah cager wis wan luar biasa ieu mah dawala sia mana teu api-api goblok udang sia anjir nyahoeun gehel ya satria naon ya teuing nu ulah edan satria ulah kasaktianana
jadi anjeun trek ngabela kaula bener Arjuna anjeun ulah wani-wani nyaeta ngalawan eta